Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra dongeng anu dipihormat kusim kuring nuju di mana wae linggihna wilujeng patepang deui sareng sim kuring dina raraga ngadangkeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersaning Gusti Zat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari patepang sareng kabagian utan wates uanganna. Para wargi dina dinten ieu teh sim kuring masih neraskeun hanca carios nyambung anu judulna Perlayana Si Samernyawa. Masih dina jejer carita Jawara Tatar Galuh. Kalian dina dinten ieu nincak di bagian ke-22. Ieu carios atanapi ieu dongeng mangrupikeun buah karya sastra Andang S. Argayuda. Kalian ieu mangrupikeun fiksi atanapi karangannya. Sadaya naon anu dicaroskeun dina ieu dongeng teu aya kaitanana sareng kahirupan di alam nyata dina wangkid ieu. Janten sim kuring ukur ngadongengkeun di zaman-zaman baheula beh ditueun baheula. Jangan teu aya kaitanana sareng para wargi oge tempat panglinggihan para wargi. Ieu mung saukur hiburan memanawi tiasa janten pangbeberah manah kasakur anu ngadangukeunana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun. Pun awiktu astuna masidam. Mugi salira salawasna aya dina kamuliaan. Sia can apal kana wasen kula Asep Danu. Mun hayang salamet ulah pipilueun dina urusan kula jeung si Kalong Hideung. Mendingan dikamanyaksian we ti kajauhan sabab bisi kabarerang ku kula. Ki Murdasim teu daekeun langsung narajang Asep Danu kitu-kitu wae. Sabab manehna sieuneun ku Santanu. Da geus pasti ayana Asep Danu teh moal henteu dibarengan ku Santanu. Kitu ceuk pikirna si Rewok alias Ki Murdasim. Sabot Ki Murdasim keur hoghag jeung Asep Danu, si Kalong Hideung mah geus keur campuh ngalawan anak buah Ki Murdasim anu kari dua urang deui. Awakna jojorelatan di antara ting hariukna bedog musuhna. Gerakan si Kalong Hideung beuki ganas. Ciat! Si Kalong Hideung ngabentak garang. Bedogna kumolebat lir kolebatna kilat. Tumarap ka musuhna teu kabeureun nyingcat. Atuh teu tetapa sini deui. Bedog si Kalong Hideung ngagabres ka salah saurang musuhna. Aduh. Salah saurang musuh si Kalong Hideung ngajerit, awakna langsung ngagedebut niban lemah. Tina dadana ulawaran getih akibat kasabet ku bedogna si Kalong Hideung. Urang ajar, Ki Murdasim lain deui murkana. Awakna langsung kumolebat rek narajang si Kalong Hideung. Sabab anak buahna nu jag-jag keneh karisa urang deui, itu oge geus teu wani deui nyahareupan si Kalong Hideung.
jengkula lawan Andika mah Ki Murdasim. Tapi Asep Danu anu boga niat bantuan si Kalong Hideng kecicingan. Awakna langsung ngagajeleng megat gerakan Ki Murdasim. Bangsat sia, montong kaduhung mun siap ojor ku aing. Bongan pipiluan kena urusan kula jeung si Kalong Hideng. Ki Murdasim bea kasabaranana, awakna langsung malik narajang ke Asep Danu. Bedog Ki Murdasim kumoleh bat dina popoek peuting, gerakan anak kacida cepetna. Hei Asep Danu barang nempoya bedog kumoleh bat rek nigas beheungna, gentak cingkrak tukang. Plos bedog Ki Murdasim ukur ngakan angin, teu keuna kana sasaran. Ciot! Ki Murdasim sul tepus kesabetan di bedogna. Tujuanna rek ngabedel beuteung Asep Danu. Jurus-jurusan digunakan ku Murdasim kacida cepetna. Nandakeun Ki Murdasim emang jaduk. Ciot! Asep Danu sakilat ngipaskeun bedogna dipake nangkis sabetan bedog Ki Murdasim. Saterusna muihkeun awakna dina jurus panggal muih. Sakilat sikuna meta rek ngabadug iga burung Ki Murdasim. Lak adalah Ki Murdasim lain deui. Ki Murdasim lain jalma biasa. Kabisana dina ulin main po geus kakoncara gajana pria. Menang panarjang sarupa kitu gentak narik su kencana ka tukang. Saterusna ngadorongkeun dampaleungeun anu kenca. Deg siku Asep Danu bisa katangkis. Ciat! Asep Danu kumolebat bari ngahambatkeun bedogna. Tujuanna narek narok sirah Ki Murdasim. Bedogna kumolebat tanding kilat, awakna kumolebat bangun hampang. Haid Tapi Ki Murdasim meunang panajang sarupa kitu teh teu ieu galidir. Langsung narik suku katuhuna ka gigir, bari langsung ngagibegeun awakna. Pros bedog Asep Danu ukur kumolebat hareupeunana. Sanggeus kitu Ki Murdasim langsung ngibaskeun bedogna ka gigir. Asep Danu gentak cingkrak ka tukang. Ningkahan sabetan bedog Ki Murdasim. Asep Danu waspada. Sabab geus dibejaan ku Santanu, cenah Ki Murdasim teh jadugna para jawara. Ilmu main pona dibarengan ku kebedasan. Sagedeung deui oge sia bakal perlayak bedog aing Asep Danu. Ki Murdasim ngabarakatak barang nempo Asep Danu ti buburanjat tingkahan sabetan bedog manehna. Montong jumawa Ki Murdasim ulah moal eleh ku Andika. Sok gerak keturukan wasen Andika. Kukula mual burung di ayonan. Asep Danu teneng ludeng. Kahirupan anu ayeuna geus jauh bedana jeung mangsa katukang. Sababar keh unggal poe papanggih pitarungeun anu antukna jadi nambahan ilmu pikeun manehna. Kang Danu hati-hati Kang. Si Kalong Hideng ngelingan Asep Danu dina sora anu sabenerna. Sora awewe. Saha anjeun nahabet wawuh ka kula. Asep Danu bari mancok ka Ki Murdasim nyempetkeun tumanya ka si Kalong Hideng. Sabab kacida panasareunana bet si Kalong Hideng teh geuningan mungguhing tina sora jeung tangtunganana mah jelas awewe. Kalayan make wawuheun ka manehna. Engke wae dongeng nama Kang. Ayeuna mah nuju aya bancang pakeuh bilih ngaganggu konsentrasi. Si Kalong Hideng teu oleh nyebutkeun si Kalong Hideng teu waka nyebutkeun jati dirina. Sabab lain waktuna manehna ukur neuteup ku panon anu beus ku cimata. Saterusna siap-siap pikeun mantuan Asep Danu. Lakadalah jadi si Kalong Hideng teh awewe. Ki Murdasim sanggeus ngareungeun kecapan si Kalong Hideng ka Asep Danu
ngarasa yakin dan si kalung hidung teh sama nama awewe. Pantes pangawakanana jangkung leutik camparnik. Oreng nya tangtungan awewe. Kula memang seorang awewe, tapi najan pangawakan awewe, kula sanggup bikin mergasa andika, garung edan, si kalung hidung antuk nama terus terang ngaku awewe. Sabab bekir naon disumput-sumput oge taya hartina. Sabab manehna geus panggih jeung anu pika eling ku manehna ti waktu ka waktu. Lamun kitu dipodaran sakalian ku aing, babarengan jeung si Asep Danu, Ki Murdasim ngabarakatak. Manehna ngarasa yakin bakal bisa ngelekeun ieu dua jalma anu jadi musuhna. Montong jumawa Ki Murdasim jat si kalong hidung ngabentak garang. Laju awakna langsung cumurelat dina gerakan kacidat cepetna. Bedogna nyuwuk dina gerakan bulan sabit. Kalian kacidat cepetna. Tujuan narek jabeti corona Ki Murdasim anu harita keur babarakatakan. Lah kadalah. Tapi Ki Murdasim anu geus legok tapak genteng kadek dina urusan tarung teu kapalingan gerak. Manehna langsung jingkrak ka tukang nyingkahan sabetan bedog si kalung hidung. Kalian sanggeus nepak lemah, manehna langsung ngagajleng bari ngabentak tarik. Ke punten para wargi, urang ngasohila sakedap. Sakantenan sim kuring seja ngiring emutan ka para wargi anu kalersa nuju ngadangkeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di subscribe, punten di subscribe bilanya. Kalian tong hilap, like-na, oge komentarna. Teu aya sanes supados di mana sim kuring medari lalakon enggal dina kalajenganana. Biasa langsung nembongan di YouTube para wargi. Hatur nuhun kena perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Modar siapa be bangkar warah pedog Ki Murdasim nyemuk lempeng ka hareup maksud arek nubles si kalong hidung. Gerakan Ki Murdasim lain deui cepetna ceuk paribasana mah mata kasima anu jadi musuhna. Ciat Asep Danu nempo galagat nu kurang hade sakilat awakna kumo lebat. Pedogna ngahiuk megat panarajang Ki Murdasim. Kalian langsung bedog Asep Danu ngeblentrang kana bedog Ki Murdasim. Seterusnya sukatuna kumo lebat dina gerakan tejeh kuda beger. Kurang ajar. Ki Murdasim kapaksa mundur di sababaraha lengkah
sabab lamun teu kitu manehna pasti kebenangan ku suku Asep Danu. Dikeroyok ku Andika duaan mah moal aya hartina. Ulah lain manusia biasa. Andika duaan bakal kaduhung make kumaha ngalawan ka kula. Ki Murdasim susumar tujuan anjing sinan dua musuhna sangkan lemah hatena. Omong-omongan Andika mah lain keur kula, tapi ukur bisa dipakai nyingsinan budak ololeho. Ciat Asep Danu teu kapangaruhan ku omongan Ki Murdasim. Manehna najan ngora keneh, tapi disaprak ku abuh jeung Santanu elmuna beuki nambahan. Ciat si Kalong Hidung oge langsung narajang Ki Murdasim marengan Asep Danu. Sabab ieu si Kalong Hidung kacida melangeun anak Asep Danu. Cek pikirna batan Asep Danu anu cilaka kajeun manehna anu perlaya. Ki Murdasim najatnya manehna teh mangrupakeun jadugna para jawara, tapi dua urang lawana teh tela lain jalma samanea. Lamun saurang mah emang dua oge lain tandingna Ki Murdasim. Tapi ku narajang babarengan mah jadi ancaman pikeun Ki Murdasim. Ku kituna Ki Murdasim langsung ngagunakeun ilmu batina. Sabab hayangeun buru-buru ngarubukeun ieu dua musuhna. Cek pikirna lila-lila mah bisi kaburu datang manten jalma anu pang dipikasieun ku manehna. Ciat Ki Murdasim ngabentak bari ngadorongkeun dua dampaleungeunna ka hareup. Ceblug aya kakuatan rohaka anu langsung nubruk si Kalong Hidung jeung Asep Danu. Duanana langsung ngacengkang ka tukang, langsung ting gedeblug ni bandemah. Modar sia keep apu. Ki Murdasim ngabarakatak, awakna langsung ngagajeng bari ngambatkeun bedogna. Maksud Ki Murdasim rek nganggeuskeun tarungna meungpeung musuhna ngagogoler teu walakaya. Tapi Asep Danu jeung si Kalong Hidung najan marena tinggal lubra ku kakuatan batin Ki Murdasim, maranehna masih jag-jag belejag. Kukituna barang aya bedog nyamber ka maranehna, langsung duanana gorentel bari terus ajeg. Ki Murdasim, Andika emang dijaya, tapi kula duaan sanggup pikeun andasa Andika. Sor geura ketrukeun deui pangabisi Andika. Asep Danu teh eleh garang ku Ki Murdasim, langsung nangtang ka Ki Murdasim alias si rewok. Kurang ajar, rasakeun ya budak bau ceringau. Cia. Ki Murdasim nafsuna ngagugudug amarahna budal. Beungeut ngaderak geuneuk lir beusi atah beuleum. Matana burahay beureum sikina sagaan. Kalayan langsung ku molebat narajang Asep Danu. Bedogna nyewuk dibarengan ku angin anu ngahiuk. Ciat modar sia Kalong Hidung. Basa si Kalong Hidung rek luncat bantuan Asep Danu. Ujug-ujug anu narajang. Datangna tigigir ku sapetan bedog anu ngarah kana cangkengna. Horeng anak buah Ki Murdasim anu karisa urang deui teu ngantep gegedugna dikeroyok. Manehna langsung narajang ka si Kalong Hidung ku sabatan bedogna. Anu harita si Kalong Hidung rek ngagajeleng mantuan Asep Danu. Si Kalong Hidung lain deui ngaranjugna, buru-buru manehna cingkrak ngajauhan eta bedog anu rek nyabet cangkengna. Ros bedog musuhna ukur kumo lebat hareupeunana. Anak buah Ki Murdasim nyusul tepus panerajangna, bedogna kumo lebat deui rek nyabet beuteung si Kalong Hidung. Urang ajar garong edan,
Kia si Kalong Hideng lain deui amarahna. Barang terus-terusan ditarajang ku anak buahna Ki Murdasim. Awakna ku molebat ka cedas cepetna. Pedogna nyebuk meulaan gerak musuhna. Kalian teu batilila musuhna ngajerit. Aduh tobat. Anak buah Ki Murdasim anu karisa urang deui teh peciak dengek. Tina pepeuteuyana ngaleui ke ti beureum. Horeng bedog si Kalong Hideng nyayang kana pepeuteuyana. Bedogna langsung ngacelang ke tempat anu rada jauh. Sedang manehna langsung mundur ngajuan eta tempat. Teu wani deui ngalawan si Kalong Hideng. Ki Murdasim anu harita keur jojoh tarung jeung Asep Danu lain deui ngarenjagna. Barang ngareungeun anak buahna anu karisa urang deui teh ngajerit panjang. Teu karasaeun ku manehna kontan ngaliuk ka palebasora anak buahna. Teu nyadareun kana bahaya. Kaayaan kitu langsung dimangpaatkeun ku Asep Danu. Ciat Asep Danu kumolebat nyabetkeun bedogna. Kalayan teu salah deui, bedog Asep Danu langsung neungel kana dadana Ki Murdasim. Tapi aya ku aneh, bedog Asep Danu teu teurak kawas anu ngadek batu. Ki Murdasim teh bogeun jimat pamahanan guruna nyaeta mangrupakeun sisit peucing anu meunang napaan. Hasiatna awak Ki Murdasim lir anu dipinuhan ku sisit peucing. Jadi moal teurak dikadek. Eta jimatna dipasang dirungkupkeun kana bujalna. Ki Murdasim jadi kebal, jadi weduk, teu teurak ku mangrupakeun pakarang. Pantar sia mah moal bisa nanda sakula Asep Danu, ilmu sia macan satai kukueun aing. Ki Murdasim kalah ngabarakatak, barang nempo Asep Danu colohok bangun kasimaku kenyataan. Ciat si Kalong Hideng langsung ku molebat, manehna panasaraneun ku kaayaan Ki Murdasim. Bedogna ku molebat kana sirah Ki Murdasim. Kalan teu tetep asin deui bedog si Kalong Hideng langsung menengel kana sirah Ki Murdasim. Peletak bedog si Kalong Hideng siga anu narok batu. Si Kalong Hideng langsung luncat mundur bakat ku kaget. Tetela geuning Ki Murdasim teh boga aji kekebalan, aji kawedukan. Kitu panyangkana si Kalong Hideng. Padahal mah lain ajian kawedukan tapi ukur jimat. Sok beakeun kapanasaran maraneh. Gerak kadek deui tah awak aing. Ki Murdasim ngabarakatak kana langsung nyodorkeun awakna menta dikadek deui ku musuhna. Nyai mending mundur bae bilih cilaka si Kalong Hideng teh tela ngakeduhan aji kewedukan. Keun ieu mah deuk dilawanan ku akang. Asep Danu ngelengan si Kalong Hideng. Kepunten para warga anu lepat. Urang wihan deui nya. Nyai Kalong Hideng mundur wae bilih cilaka margi si Rewok alias Ki Murdasim ngagaduhan ilmu kawadukan. Keun ieu mah deuk dilawanan ku akang wae. Asep Danu ngelingan si Kalong Hideng. Sanajan can apalun saha-sahana tapi Asep Danu karunyaeun da ieu si Kalong Hideng teh mangrupakeun awewe. Hati-hati engkang, Ki Murdasim teh geuning weduk. Si Kalong Hideng tetap khawatir ke Asep Danu sebab musuhna ngabogan ilmu weduk.
Tong salembang Nyai akang sering diwawadian ku Kang Santanu dina mayunan jalman ngagaduan ilmu waduk. Jadi Nyai teu kedah hariwang. Asep Danu ngabeberasi kalong hideung sangkan ulah mika melang dirina. Sabab manehna oge geus loba pangalaman dina urusan tarung mah. Ciat modar sebudak ora belegu. Keur kitu Ki Murdasim ngabentak. Bari awakna langsung kumolebat nerajang Asep Danu. Badogna ngahiuk bangbaraan. Ki Murdasim teh sasat rusuhan ayangan buru-buru ngelehkeun Asep Danu. Sabab sieun kaburu datang Santanu. Haitah. Asep Danu gentak ngagilkeun awakna semengigir. Barang bedog Ki Murdasim nyebuk rek niruk beuteungna. Los bedog Ki Murdasim ukur nubles tempat kosong. Sanggeus kitu sakilat Asep Danu nyambarkeun sukencana ka hareup. Cedak keuna pisan kana palangkakan Ki Murdasim. Aduh ieu. Ki Murdasim ngagoak. Kanyutna beunang ku tajongan Asep Danu. Saterusna pupurungkutan beri mundur ngajoan Asep Danu. Sanggeus kitu buru-buru ngatur napasna. Ciat Asep Danu teu ngantep. Langsung kumolebat narajang di Ki Murdasim anu harita masih keur pupuringisanan ka nyeri. Asep Danu teu make deui bedogna tapi ngagudakeun anggota badanna. Harita oge sukuna nyeukna jurus garuda ngapak. Urang ajar budak edan. Ki Murdasim anu can siap langsung luncat ngajauhan bari ngabentak ku kecap-kecap anu ngajejeleh ka Asep Danu. Ciat modar si Asep Danu sanggeus luncat sakilat Ki Murdasim ngibaskeun bedogna ka hareup. Tujuanna rek digas cangkengna Asep Danu anu harita keur kumalayang keneh. Wargi rupina ciros nyambung anu judulna Perlayana Si Samber Nyawa bagian ke-22 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanepi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kelepatan sim kuring dina anggone ngadugikeun ieu carios. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.